Serba salahnya besti ari jadi konten kreator, nyaritakeun sesuai isi video, nyebutkeun bosen, nyaritakeun pengalaman hidup, disebutkeun loba drama. Padahal abi di dieu misalkan nyarioskeunnya sesuai isi video, contoh anu ayeuna ku abi diposting, tah di dieu abi ngadamel mie jebeu, otomatis ku abi dicarioskeun bumbuna naon wae. Komentar para netizen nyebatkeunna bosen ah cenah hayeuh wae cenah anu kitu. Ayeuna abi nyaritakeun misalkan pengalaman hirup abi nya anu senangna anu susahna ku abi dicaritakeun. Abi nyaritakeun dina susahna nyebutkeun seueur drama. Terus abi nyaritakeun waktu senangna nyebutkeun cenah sombong boga kesenangan sakitu ge, aya cenah nu leuwih senang tibatan maneh. Serba salahnya besti, padahal mah di dieu abi ngonten teh saukur ngisi waktu luang, saukur berbagi pengalaman kehidupan abi gitu. Dina berbagi pengalaman susahna abi sanes drama, sanes cari sensasi, sanes haus validasi. Padahal abi mah cuman hoyong curhat we gitu dina media sosial, da perasaan mah nya abi lamun nyarioskeun naon-naon oge tara disebatkeun jalmina. Perasaan mah abi teu pernah ngarugikeun batur gitu. Ternyata benarnya besti, cek para suhu oge lamun entos siap mental sok bade terjun ka dunia maya mah, soalna di dunia maya mah lebih kejam nya cariosanana leuwih pareureus. Abi oge awal-awal ngonten mah nya besti manikot sok setengah hate teh kantenan lamun tos aya nu ngahujat nya, tos aya nu nyarios matak pikeun nyerieun hate tos teu sumanget. Kot sok jadi pikiran da abi mah besti lamun saeg aya anu ngahujat anu matak pikeun nyerieun hate nya pas awal-awal ngonten, tapi ayeuna mah alhamdulillah bade nyarios naon ge mangga eta mah nya hak masing-masing bade ngahujat kumaha oge.